masa khutbah dibayar teh salat jadi cenah pugu kiaina maningan dirantai atuh salat dibayar khutbah teh salat masa dibayar sih ye cenah azan ge lain deui khutbah jeung azan beda azan mah meunang dibayar khutbah mah ulah ye cenah tuh aing mah jadi muadzin mah terus ya tas azan balik geus yang duit doang burung. Masya Allah geus ulah make pembayaran coba budayakeun di urang ikhlaskeun abeh mantep rarasaan urang ibadah geus aya kiai nu hayang dibayar maca khutbahna geus ulah dipake mantak naon teunginaheun urang ibadah ya supaya mulus geus pugu urang milih pemerintah geus pugu urang milih lurah geus pugu milih pemimpin make sogok menyogok atuh khutbah ulah make sogok ini mah disogok asal dibayar daek teh dibayar embung cenah kula mah maca khutbah di dinya kunaon teh dibayar Allah sia mabur ka kuburan ka ditu Masya Allah ya akhir zaman merenya sedih kula baca ayo khutbah kudu hayang dibayar ya Allah eta mah tah teh di kamanakeun